Duh, jika teh emang betai bener termasuknya. Mang kenaon mang? Ya biasa ya ker melak cengek. Oh, eta cau sa bogo eta caunya. Oh iya. Oh cau nangka itu meni panjang itu nulanur. Oh, ya teh butuhan mang dikeluarkan sabaraha eta? Oh, apa ya 50.000. Ayeuna butuhan 2 bulanan deh kira-kira kolot mah ya. Kolot. Geus lah ya rusuh ya di duitan we lah butuh pisan. Sok. Dari nama pasaran 50.000 mas. Atuh ya murah. Nah, emang ya? Momal bener. Eta nyakeun artosnya. Nuhun. Cawang tang deui nya. Nya. Sok atuh aja. Boga duit teh. Boga keur meuli beas. Aya we rezeki teh. Nuhun Ya, bisa meuli beas ya. Cau teh serada kolot kabeneran bejeuna laeun. Wah, di ala ketemu betana nya. Wah, aya mang. Ieu cau teh di ala Cau nu mana? Nu harita teh awing meuli ti Mang teh. Nu mana? Nu harita teh meuli 50.000 dia jeung nu hajat. Oda. Ayeuna mah geus kolot cauna ge. Kopi aku ku aing di ala keur ngora keneh. Kapan bareto mah aing ngajualan ge cau ngora. Oh nya kumaha tuh pan aing nungguan itu nu hajat ti kudu di ala. Kapan bareto nitip sakedeung cenah sugan teh rek murid rek langsung di ala. Oh nya kudu kumaha tuh ya aing supaya Oda ayeuna mah da geus kolot. Oh supaya kabawa ka ieu mah nya. Oh nya bayaran deui we 100.000. Rela lah asa liuran ya aing pan si cau teh ku aing dibeli nya harita teh 50.000. Basa keur ngora. Tapi aing serada kolot. Tapi dah heueuh nya kumaha tuh mang ya supaya kabawa ka imah ya da siluguan itu hajat. Oh sok wae beli dewe 100.000 butuh mah moal mah rek dituar rek dikabanarkeun ku urang. Ada kumaha butuh ya aing ya beli kitu nya. Butuh mah ya beli bayaran urang mah bareto ge ngajual cau keur ngora lain kolot. Anjing daripada pi omongan nya beli we oke iya. Oh tuh ya mang ya duitan dewe nya. Tah kieu mah sok wae rek di alam mah. We aya liuran kieu aneh aya bebelian cau nya bet aing meuli 2 kali kayak geus ku aing dipikiran di imah lah. Aing hasil di wae cau saturuy dijual 2 kali. Aing ka imah ngejo gede dasar banar kempleng.